perasaan gitu kuring oge pan sarua kamari Idul Fitri sesalaman mah sesalaman leungeun ngan eta juk pelatuk teh ngomong teu acan keneh nikah teh buat hayang kitu eta sidik pan sidik acan dar ditanya ngan ditembok teh di da eueuh ti da abdi mah lain yang anu ti ngoguyupuk lain yang anu pintar sholawat lain nu sok pangaosan lain nu apal Quran lain nu sok ka masjid lain nu ngarti hadis lain budak pasantren pijodohna abdi teu lepo atuh urusan tiung kumaha abdi meuli pamajikan bakal make urusan ke masjid kumaha abdi ke masjid pamajikan bakal ngilu urusan sholawat kumaha abdi maca pamajikan bakal ngiring tapi hiji abdi panganyangankeun nu teu beuki duit kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea tapi naha ustad ge burger wae berarti lamun kitu ilmu teh boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge teu pati bisa matak dina ceramah teh entong sodek ngoncoran batur sabenerna ngoncoran awakna sorangan well tuh pan ibu ge apal ilmu kasalaki kudu hormat nyaho tapi naha nalika salaki henteu usaha naha ibu judang jeding jeung jemrah-jemris ilmu nur ari ilmu teh cahaya deu kaoncoran kumaha jadi ilmu didinya bakal bijil cahaya tah maka bajil menu disebut nurullah aya nurullah teh cahayana Gusti Allah di mana letakna nurullah hiji dina amis budi dua dina ramah tilu dina someah tilu opat dina dareh kagenep dina hate nu ninggali celik putih jeung celak herang kakara aura urang bakal aya nurullah cahaya Allah lamun sifat hirup seperti kitu deuk aya cahaya Allah kumaha baeud wae ditanya jiga numbu keding wae batur meuli gedong nyeri hulu gerak pertanyakeun cahaya Allah nu mana nu aya dina awak urang da cahaya Allah manitahna ge tawado bersih hate nyaahan deudehan nyeri hate lamun urang can bisa melaan batur teu ngeunah diri lamun urang can bisa nulungan batur ieu nurullah teh teu kudu jauh dijuk-juk teu kudu yang nu anggang nu ngaran ilmu koreh ke nu deukeut bae teu kudu nyiduh ka langit bisi lamokot kana diri teu kudu yang nu anggang sebenarnya ilmu ayana hatena masing-masing nya di mana atuh eta ilmu teh ilmu teh ibu ayana awak ibu panon jeung awasna suku jeung lengkahna biwir jeung ucapna ceuli jeung dengena lamun bener eta aya ilmu tuluy kacahayaan ku Allah biwir bakal eureun ngagugoreng batur ceuli moal beuki kana gosip panon moal pernah pepolotot kanulian samemeh urang molototan kagoreng patutan batur polototan heula kagoreng patutan diri sorangan ulah nepi ka ani kagoreng patutan batur wawu tapi kagoreng patutan sorangan teu wawu si eta lolonggon conong batinna well berita teh nu kitu teh pan kabeh kitu tuh kudu apal penyakit panon penyakit ge dua hiji nunutan kadua sare bapak mawa duit 111.000 nu diasupkeun nu 1.000 aiteun teh di masjid nunutan angka hiji ka tempo angka 0 teu ka tempo angka 0 teu ka tempo poropak datang dadakan keblus teh nu 100 da masukkeun anak bari nunutan disigeung ku DKM HD cenah mari infak aing teu sadar juga aing sedik 100 nu lapur balik di masjid ditagih ku pamajikan Pak mana keur beas pan ngahuleng harita keneh kunaon bapak ngahuleng astagfirullahaladzim kunaon bapak istighfar wah mah cilaka sodaqoh dianggap cilaka kunaon bebeja ka pamajikan aya naon bapak terek ngasupkeun nu 1.000 aiteun bapak nunutan di masjid ngadun geblus nu 100 eta cek pamajikan cek aing ge eureun ka masjid teh narunutan teh bapak cerete teh cek pamajikan cicing bapana di dieu ari mamah ka mana ka masjid deuk naon deuk salat lain deuk ngabongkar koropa dina panon penyakitna adalah nunutan naik deui tina nunutan kana sare kade ieu penyakit sararea lain sare panon ieu tapi kade sare panon batin
keblus ka masjid poe Jumaah batur khotib si eta sare, batur wiridan si eta sare, batur ngadoa si eta sare, bubar ti masjid si eta nu bakal ngocobrot tentang masjid. Teu hayang cenah Jumaahan di Garut. Naha, ustadna ge sarasat kitu. Cita gagabas ya kadulur urang nyebut sesat, deuk teu sesat kumaha cenah Jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah. Wiridan acan. Ditanyakan ke PRT cinta bener di Garut aya Jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah cek saha cek si itu tong dianggap jam naha molor ti barang datang. Naon maksud kuring sare lain sare panon ieu tapi kade sare panon batin jelema nu sare panon batina beunta kana kalakuan batur nyaho kana kagoreng patutan batur akrab jeung kateuceurkeun batur tapi si eta poho kana kagoreng patutan dirina sorangan sehingga amal leutik asa gede batur dianggap cara karuntah kabeh. Maka nu ngaran hirup gerak piceun naon nu kudu dipiceun rasa bisa ulah boga rasa bisa pinter ulah boga rasa pinter daek ulah boga daek alus ulah rasa alus iya nu kudu dipiceun soleh ulah boga rasa soleh sabab nu kedul digoda ku kedulna nu daek ge sarua digoda ku daekna urusan doraka mah sarua. Nu kedul pengajian digoda ku keludna anu daek ge ieu digoda ku naon ku ujubna. Mata teu saeutik pan bubar pengajian tibarana ngaos atuh tuh ujub datang dredeg maca Quran nu kedul maca Quran digoda ku kedulna nu daek maca Quran digoda ku riakna serak saeutik asa serak na ku naon tos ngaos Quran sawomi tuh geuning bener teu Pak? Mata kan disebut ibadah teh nu mana atuh nu disebut ibadah mah lain nu nemrak hareupeun manusia tapi nu disebut ibadah mah anu nyumput dina hate nu cukup Allah anu apal jeung rada berat itu nerangkeun kitu. Ayeuna ibu pengajian untong dianggap ibadah heula da beda tujuan. Kadang-kadang kasalaki bebeja Pak enjing teh aya pangaosan nana gerhana banyak mah teu make kongkorong tah naon urusan kongkorong jeung pangaosan. Salakinya jual domba belikan karena kongkorong ngadak-ngadak si eta lempang jadi dongkok timpal pinggul ti dieu nepi ka dieu rasa maneh pamasalakinya di jalan teh nu diobrolkeun teh ieu teh 15 gram nu sabelah lain teh 14 gram nu sabelah nah ada mustami teh hayang mantok nah teu sudi anjeun ngabandungan jelema gelok kitu malahan malamun nyamper teh sakedap cenah bade nyamper heula rencangan digibri-gibri hayung ngaos judulna pengajian tapi hatena degria ku pangaboga nanaonan perkara kitu bener sing likeun tiung ka tukang da eta atuh anting ladang lebaran keur mah heueuh hareudang katambah dibuka hareudangnya atuh teu kieu inilah kagoda mata gedong sigrong mobil mewah sawah lega jelema nu teu boga sifat rasa teu boga rasa boga teu boga rasa pinter teu boga rasa daek teu boga rasa da bisa mampu artina diserenkeun ka Allah langsung bisa dibisakeun alus dialuskeun daek didaekeun pinter ge dipinterkeun mata geura bejakeun ka jelema pinter ulah boga rasa pan pinterna iblis datang Allah leungitna teu saeutik jelema cilaka lain nu bodoh tapi jelema pinter datang sombongna tapi heueuh matak saha atuh urang teh lamun bingan Allah lamun tanpa hidayah Allah tanpa atikan Allah tanpa pituduh Allah urang teh jelema salah tuluy-tuluyan Pak matak di dinya tepat manusia kudu bersyukur daek bersyukur ku daekna bisa bersyukur ku bisana pinter bersyukur ku pinterna carina jelema nu bersyukur mun geus pinter daek ngoncoran jelema bodoh lain nyalahkeun jelema nu bodoh ayo urang geus bisa teh kumaha tah kanu eueuh ka bisa belagu maneh mah hirup teh tempo akan tah eta nu maksud kuring da ieu ge nu teu datang ka dieu nu salah mah lain nu salah mah lain nu teu datang ieu da nu salah mah nu datang kadang dibuktikeun sok ari ibu nyamber pengajian kanu osok kanu tara anu osok nah anu tara disambut tuh Pak nu osok mah teu kudu disamper da judul lagi osok
Justru kewajiban anu osok mah geura sampeur anu tara ngarah jadi daek. Pertanyaan, nah anu tara disampeur. Datara berarti ibu teh suudon, sabarangkali ibu ngajak nu tara lebok. Bener ya, bener Pak. Benaha atuh panon teh loba teuing lalajok pedah batur teu ibadah, lalajok panon teh pedah batur teu ninggi ka masjid, pedah batur teu diudeng, pedah batur teu disorban. Tong lalajok teuing nu kitu aya amal anu leutik anu Allah cukup apalna, maka hate nu kitu nu ku Allah bakal dititipan kasuksesan jeung kamajuan dina hirupna. Mata lamun hirup ya kabeh hayang maju, sumputkeun amal ibadah cukup urang jeung pangeran anu apalna ulah pernah nemrak hareupeun sasama hirup. Ya mah teu da kumaha geus barang bere dipoto. Ini kal jabar geuning Pak. Aduh. Iya penyakit ieu kaum ieu. Yang kal jabar ka gede bage 300.000 nyewa bus. Sodakoh maka tatangga anu miskin cantang tuh sakitu. Cinta pada kamarana ibu kal jabar asep. Cinta pada naon ngiring netepan. Saya tak ke masjid dekat kita ungah. Belanyang kal jabar. Nah dan di ditu teh demi lain ibadah selfie. Jepret foto paragbag dina Facebook. Alhamdulillah cenah abdi paratos kal jabar nu kadua kalina. Nah da tatangga teh dahar mah teh dipalire. Ibadah nu mana sebenarnya jadi andalan engke keur nulungan urang di akhirat. Bener Bu? Sabodo ada di ulum deheug teu kajeur. Mata Allah bakal nitipkeun ilmu ka eta jelema lamun hiji sifat rasa leungit. Lamun Bapak hayang beunghar babari ulah sombong nalika keur miskin, maka Allah bakal nitipan sifat beunghar. Naha miskin wae henteu sombong, dibere kabeungharan bakal nyaah kanu miskin. Nu aya dina hatena adalah parentah Allah, lain parentah hawa nafsuna. Lamun ibu hayang pinter, bapak hayang pinter da babari, piceun sifat rasa, ulah rasa bisa, ulah rasa maneh, ulah rasa aya, maka Allah nitipkeun eta ilmu sehingga ku ilmuna bakal mampu ngoncoran jelema bodoh, sabab urang ngalaman jeung ngarasakeun jadi jelema bodoh. Mangka tina perkara ilmu dibagi kana 3 tingkatan. Hiji jelema nu karek wawuh kana ilmu, 2 jelema nu geus bisa nyicikeun ilmu, katilu jelema nu geus bisa ngamalkeun ilmu. Nu ngaliung di ieu tempat tingkatan ilmu nu mana anu urang geus aya, bisa jadi urang mah karek wawuh kana ilmu can bisa nyicikeun ilmu. Jelema nu karek wawuh kana ilmu cai kolomeran ge dianggap lautan, sehingga dirina asa pangbisana, asa pangbenerna, asa pangalusna dianggap batur teruntah kabeh. Padahal hakikatna ilmu urang disebut pinter lantaran jasa jelema bodoh. Rek disebut pinter kumaha lamun nu bodoh? Bener. Dan disebut beunghar teh lantaran aya si miskin, dan disebut beunghar kumaha lamun kabeh jelema baleunghar. Matak bersyukur Pak aya nu miskin teh. Carana jelema nu beunghar bersyukur kana miskin, geura tulung anu butuh, geura talang anu susah, geura jahit anu titeuleun, geura oncor anu poe, geura tulungan ka sangsara anu miskin. Ieu teh syukur dalam beunghar kanu miskin. Bari lalajoan anu miskin gede jasana, aya nu maot nyokot pacul panggelar nyieun kuburan, aya nu maot nyokot pasaran, tahlil 100 poe si miskin mah tara eureun. Matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik, maot si eta bikeun paculna cuk nyieun kuburan sorangan. Manusia tetap butuh ku batur. Disebut pejabat teh lantaran dicoblos ku rakyat. Dalamun rakyat teu nyoblos masih eta cantang tuh jadi RT acan. Matak saenggeus jadi pejabat teh tong somong-somong teuing, hei pejabat tong ngajadog wendak porsi turun atuh ka rakyat euy. Maranehanana dahar di restoran rakyat mah beas 400.000 nepi ka linglung kana sirah. Maranehanana datang Idul Fitri naon nu jadi kabingung, tapi ke rakyat leutik bingung, budak can kabajuan bingung, hayang ngirim ka inung bapa bingung, hayang barang bere ka tatangga. Coba si itu makan aja pisang 2 ku si laing we. Bener Pak? Termasuk ustad sekalipun boga nama besar jadi ustad karena ayana jamaah. Matak ustad eta lain bapak jeung ibu kudu nuhun ka kuring, tapi kuring kudu nuhun ka ibu bapak. Nah dalam ibu bapak teu datang jeung teu hadir, nah kuring teu ngomong jeung temok. Di dieu Pak anu kudu dipunculkeun tawadohir.
bari tepan gede jasana ngayakeun pengajian kita tuh para pemuda anu indit ka Bandung indit ka Jakarta arusaha di ditu balik ka dieu ngariung urang ngayakeun pangaosan cenah kitu tadi teh dongengna tah mata ibu teh lain nuhun ka ustadnana kudu nuhun mah tuh ka para pemuda anu di luar nah ieu teh jasa aranjeunna sehingga bisa jadi perkara ieu we asli situ percaya sok atuh urang kosongkeun ulah boga rasa dina diri jelema anu teu boga rasa dina dirina maka Allah bakal milih kamajuanana Allah bakal milih tina segi ilmuna jadi hakikatna nu ngaran kahirupan urang teu wala kaya la haula wala quwata illa billah sakabehanana ge takdirna ti Gusti Allah. Bapak punten lalajoan ya kuring sok tinggal aya teu merek di ustadeun kopiah henteu sorban henteu udang henteu gamis henteu baju ge biasa kieu calana biasa ngomong biasa aya teu merek di ustadeun tempo tina beungeut da di tempat-tempat kuring mah bapak ibu anu di ustadeun mah tuh gararaga apaan anu merek di ustadeun mah bakal kaciri gamis nangangsar udangna badak disambut geuning ku para jamaahna lamun sumping teh wilujeng sumping al mukarrom da beda di gamis da urang mah anjir ku hare-harena aya nu gabrut nini tapi bapak kudu balik karena diri kurang periksa karena awak segala rupa perkara mual kejadian tanpa aya izin takdir Allah artinya itu pelajaran hirup ke ibu pelajaran hirup ke bapak geuning takdir lain ayana baju geuning takdir lain ayana kopiah geuning takdir lain ayana udeng geuning takdir lain ayana gamis takdir mah pamilih Allah pikeun jelema nu dipilihna jadi kuring teh wayang nu keur diigal-igal ku Allah naon anu kudu disombongkeun dina awak kuring teu perlu heula teh ya ge ngomong-ngomong biasa sunat orang Garut orang Sunda kuring ke di Bandung Sunda nyamah aja lamun ngomong-ngomong Sunda ayo urang mah cicing di Garut ayo ngomong ke Indonesia jadi we tak tektok awas jangan main sisi balong nanti dikejebur da teu balik gitu awas jangan main sisi solokan nanti balik ke lebih ka Sokota hirup teh urang moy aki nanti kota cucu kakek dicari-cari gok di dieu beuki kacau tembongkeun wibawa Sunda tembongkeun jati diri Sunda Sunda keuna ku wibaha Sunda keuna ku martabat budaya Sunda maka kuring urang Sunda ngomong deuk Sunda bener ulah urang Garut leos ka Arab jadi balik ka Araban urang Garut leos ka Jakarta balik ka Garut jadi Jakartaan jengkel gitu lah jengkol gitu teu perlu budaya batur tong dibawa ke urang tembongkeun budaya urang nu sabenerna bener termasuk urang agama Islam teu kudu ngiblat ka Arab nah sabab budaya Arab jeung budaya Indonesia itu bakal beda lamun urang ngiblat ka Arab nah bisa bapak nemongkeun budaya Arab da moal bisa tuang di Arab kuti nu ramo sabab nu dicokot adalah korma cobian bapak tuang kuti nu ramo nu dibikeun angeun kacang napi moal batu ke karti di Arab di masjid tara aya pupujian langsung we bab salat keblus ke masjid kajian doaan berjamaah duaan coba di Garut mah aya metode heula naon ngaranna pupujian geuning aya apa eling umat muslimin muslimah hayu urang berjahat geus eueuh da minna butut maaf sholat subuh akhirnya setengah genep maghrib kunaon di Garut aya nu kitu budayana kunaon di Arab aya nu kitu lain budayana beres Pak nah atuh di urang mah jeung aya pupujian ngolo supaya anu teu ka masjid aya ka masjid geuning di masjid teh cangger eta keur pupujian keneh jadi pupujian teh identitas kahantos rupina ternyata cenah Mang Matara tara pupujian langsung we ka masjid Gol Soran talamun Mang Tara tong ngageunggeureukeun nu osok tong kapangaruhan anu tara agama teh pigawe ku masing-masing bae lain pasea pupujian jeung henteu ai migawe henteu kunaon eta hate hayang wae burger
well mata beda. Di Indonesia ceramah beda. Di Indonesia mah ceramah teh kudu aya bodoran. Nah, masyarakat babari jenuh. Di Arab melempeng baca ceramah teh nerangkeun surga, surga, nerangkeun neraka, neraka, jamaahna nerangkeun neraka, ceurik, jamaahna nerangkeun surga, kabita. Coba di Indonesia nerangkeun neraka surga, jamaah mantau. Bener naon terus teh neraka surga, capek anjir gitu. Mata di Indonesia kudu bikin metode ceramah teh supaya bikin betah gitu tah. Supaya bikin umut-umutan gitu tah. Nyieun metode mata kuring ceramah nyieun metode minimal ibu teh betah gitu. Ulah eleh ku dangdutan, dina dangdut mah aduh di jam 8 lalajeun sampai jam 5 buat nago gitu. Diajak balik ku salaki hayu balik cicing rame keneh. Coba na pengajian dibere sajam juga teh bujur hayang balik. Metode ieu teh metode Wali Songo teh ngolo ku wayangna nya diolo geuning bangsa urang teh ku wayang saengga muncul we wayang golek bijil we ti jelekong Bapak Asep Sunanar Sunarja ieu teh ngolo dina agama bijil geuning kakawen semar yawe semar kuncung danar wulung lu kesemaratan gebok leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna cangelek jadi satria kanca weh tuh nu tukangan bapak-bapak bari ngaharewas teh sangka cenah teh ustad keur kasih teh halus sorana nuhun bari eueuh nu ngomong gitu teh eueuh lamun dina alam kahirupan kumaha bayang nerangkeun kasabaran hirup mapak baya kena alara dihin pinas dipanggih takdir teu bisa dipungkir kulak canggem bagja diri aya dina kakawasan pangeran ya pangeran susah mapak bayu kena lara balangsak tah ibarat jelema keur bobogohan cenah rumah tangga bakal bunga geuning kanyataan mah geus rumah tangga kadang susah mapak baya kena lara mata kulah anti bapak kena wayang punten cenah dieu anti kena wayang komon raga wah naon cenah wayang bid'ah dolalah maraka ai semar gleg-gleg tong sok gitu ieu teh tata cara Wali Songo nepi ka bangsa urang ternyata lewat budaya. Naon atuh budaya? Nada, naon aya nada? Tradisi, naon aya tradisi? Kebiasaan. Tak urang teh geus leungit Pak kebiasaan. Datang Idul Fitri supaya kokoh ku duduluran anak urang dituliskeun dulurna nyai anterkeun tah rantang ka dulur maneh leugeudeut Idul Fitri ka ditu leugeudeut ka dieu saengga budak apal oh ieu dulur urang leungit budaya kitu Bandungan ayeuna Pak dulur asa batur asa dulur matak leungit budaya urang sebenarnya asli kolot baheula boga budaya lamun barang dahar tong baheulaan kolot heula barang dahar sehingga urang teh dialas ku kolot apaan ayeuna mah boboko biaku anak leungit tah budaya kadua nu disebut budaya adalah nada matak bapak ulah pernah nyebutkeun anti budaya sabab budaya di dalamna ada nada adan make nada ngaji make nada lamun cek bapak anti budaya wayahna adan tong make nada teu kabayang di masjid Allahu Akbar hayalah sholat saking kumbung make nada situ make atuh nada kan kudu akur nadana Bilal bin Rabah jagona Allahu Akbar Allahu Akbar nada nya ngan di urang mantong di bere ada nu alus teuing bere mah ada nu subuh hees nu ada di urang mah kita nu alus nu goreng karepek sora nu hoa Allahu Akbar budang kabeh jelema mau terampung ke masjid ngan leureuk salat dengan kebugan nu adan inilah nada ngaos suraan meunah teh make nada a'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillah
Nyebutkeun sifat wajib Allah 20. Kolot baheula make nada wujud kidamba lil hawa kudrot iroda terus ilmu hayat sama basor kalam haliman samian bandungan ku bapak tuh nini apal keneh nah pendidikan bareto make nada bener mata entong anti karena bab nu kitu teh da anti sote lamun pahili ibu resep dangdut pahili jeung adan tah eta api omongan drakul teh teh adan juga dangdutan hayalah sholat hayalah tah si eta berarti aduh pahili ngaji Quran pahili jeung karawitan takun alus bismillah alus nah peletuk tekan dituna bismillahirrahmanirrahim peletuk teh saupami antelepat urang kantos tepang kumaha mustami nugel pahili patakong pahiri tampian pagirang-girang pancuran gerak cicing dina potensina masih tak aman asli sok di Arab aya halal bihalal
sepuh artinya geus 4 juta 4 juta bikin KRT, bikin KRW, bikin KDKM, PDKM ieu ladang tina pangijian boga 4 juta cek DKM keun jumaah urang bagikeun ka saha ka yatim ka miskin poe jumaah abringkeun yatim abringkeun miskin yeuh kitu beas yeuh yatim yeuh keur sakola ladang pangajian berkah lamun aya asar tapakna nah tibareta urang pangajian nu yatim diantep nu miskin diantep lantaran pangajian hanya sebatas teorina bener tuh Pak? Sok besi hedek ayeuna ge sok ti ibu 10 ti abdi 100 sok hedek ngan mudah-mudahan entong we ya besi hedek sok tinggal lagi tar bisi di dia aya budak yatim hayang disakolakeun ngomong Ustaz gitu deh budak yatim hayang disakolakeun moal burung disakolakeun ngan memeh kudu ngabiayaan dek nanya heula ngari kades teu mampu maka jeung nita ka Cimaung ngari urang dia ka mampu nyakolakeun budak yatim sasiki maka jeung dibikeun ka abdi ge ditu riweuh atuh cingek urang dieu meni riweuh teuing Ramadan disebut sahrul Ramadan teh sahrul Ramadan artinya bulan panas ayeuna panas teh sapanas-panas napanon poe moal aya nu leuwih panas tibatan mantan dikawin batur nah Ustaz apal ngarasakeun mantan kawin ay orang acan datang ka uleum wah buat sadirera apa asli buat hayang ngancurkeun kana panggung ge ngan ditahan tahan ternyata panas napanon poe masih kena aya kipasna tapi panas mah mantan dikawin batur tidak ada kipas penting iwati kabur naon atuh Ramadan teh panas urang lalajoan atuh panas teh tuh lalajoan gerakan hileud manasan diri ngabuntal diri sehingga panas teh tina hileud ngabuntal diri 30 poe nepi ka panas dirina tapi tina panas robah bijil jangjang kukupu disebutna cik Bapak kamari puasa aya teh robah henteu tuh kalau pegang ayo mah kalau pegang geun bae da 3 poe jeung bayuh deui atuh juga cariri eta babar sokil deui puasana hileud ngabungkus dirina nolol jangjang hileud robah jadi kukupu keur jadi hileud jelema sieun geus jadi kukupu jelema resep ta Ramadan kamari urang puasa teh lamun kamari urang pikarujiteun datang Ramadan jadi pikalucueun lamun kamari Ramadan pedit sumping Ramadan jadi bager ieu tah puasa seperti hileud teh patina hina jadi mulia tapi kanyataan mah urang puasa teh jiga orang orai ke pan cicing 30 poe cicing menyumput bijil geuning kulit dirobah kulitna ganti kulitna tetep ngaranna orai urang ge sieun ku orai da sifatna sifat tah eta mah mangga kumaha bapa we nah bapa nafsirkeun puasa urang geus jadi hileud berarti kudu robah sifat lamun urang nafsirkeun puasa urang jiga orai ngan sakadar gentos acuh datang Ramadan teh pagining-gining bajuna palus-alus tiungna akhirna teh tiung denai baju denai HP Oppo ngan hampura kana hutang babari poho padahal heulakeun mayar hutang well heulakeun mayar hutang lain baju gining da wirang piknik ka pedag ai mayar Bang Emok henteu gelah di tempat teh jeung basaliniran ini jadi orang mah puasa kamari teh jujur karek ganti kulit can robah sifat can robah wujud can robah bentuk anger we nu hasem beungeut balik deui kana hasem beungeut nu pedit kembali deui kana pedit nu ngomongkeun batur ge kembali deui tanggal 1 geus liweuh da eta meureun sabulan jempe bibirna nah tanggal 1 wah bacetrot beak atuh beak deui atuh ladang Ramadan berarti hampura karek bisa puasa seperti orang kusa gitu ge lumayan kan we nu nganilai mah Allahnya kan kudu aya tina hate hayang ngarobah sifat sahrul Ramadan bulan Ramadan 2 sahrul barokah bulan barokah 3 nuzulul Quran tempat datangna Quran tepat na tanggal 17 Ramadan maka Al-Quran datang ka Nabi Muhammad sebagai mukjizat beres di Ramadan nahan lapar jeung dahaga naon hikmahna kudu peduli kanu lapar kudu peduli kanu
dahaga sagedeung deui usum halodo tukang tani tong sarakah teuing ku cai naha apa nu tadi nahan lapar nahan dahaga kudu peduli kanu lapar kanu dahaga hiji kamari Ramadan masjid pinuh kuno tarawih ayeuna kumaha tah geus 4 poe kembali ke laptop maka gambaran lalakuan hirup sok bandungan dina tarawih wah urang di hotat ngadoa geuning ka Allah ti subuh nepi ka isya beres isya dekul tarawih deug ngadoa cenah ketek teh Pak urang ngadoa beak ti subuh nepi ka isya nah ada ku situ mah Allah langsung ditelepon nepi ka nyiap ti kencat teh make isti ditelepon Allah langsung urang penta nomor HP Derdeg penurang tetarawehan tah bisi di dia aya Pak Ustad aya Pak Kiai kudu bijaksana nalika urang jadi imam deret ka tukang jelema nu teu apal Quran maka nu dibaca teh juz amawe Al-Ikhlas Anas Al-Falaq nu kitu nu kudu dibaca teh ieu mah atuh hareupeun anu bodoh nu dibaca Al-Baqarah puguh nu pepelengkingan nu ape penjadi beuteung teh bari tukang sarokaat wae geus hampir 10 menit Alif Lam Mim kumaha tukang wah bahaya artina imam teh kudu bijaksana karena pangabutuh jamaah loh tapi Quran nu dibaca 30 juz sapenting nepi ka tamat tarawih nepi jam 3 subuh bakal kapake moal Pak dreg jam 3 subuh nu tarawehan pelengkingan geus gagaro karek ieu kana bodoh juga amin penyindiran bubar di masjid cicing kerungan nyeri suku disukna teh eueuh di ka masjid sinten mangna teh ka masjid wah imam rada gelo imam dicarekan kurum we jeger imam eta datang digemuk entong cenah maneh entong imaman di dieu juga teangan masjid maneh di dieu mah khusus rek di imaman kudu hade nu disebut nu hade jeger Pak make tato deg imaman nu dibaca Al-Ikhlas we haben hayang eta ge rakaat kagenep beureun Anas nang ngareret heula ka tukang da poho deui geus cenah kul deui eta cek jamaah lajeng we cenah lah nah ada jam 8 anggeus tarawih pada muji teu sangka cenah maneh ngaimaman kuat hade kitu disebut hade teh naha tereh Pak inilah Indonesia inilah tata majemuk dina Ramadan teh majemuk subhanallah Gusti kembali atau kepada Idul Fitri datang hiji Sawal manusia disebut Idul Fitri tandana takbir tahmid tahlil pan gujur sabebeting Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allah Idul Fitri kembali kepada kesucian atau bunga nama kejeng bunga geus coplok dina Ramadan eta mah versi budak Nora versi budak nu di kota balik ka dieu tah takbiran maka bedung lupa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar versi budak Nora dan versi Abah Malin gitu halo wah halo eta versi Abah wah halo wah parah gila napas ponok eta panjang kene pan jadi angka panjang eta ilallah jadi eta versi budak Nora jeung versi kolot nah berebetan udah tukang barisan kedua lain budak Nora geus aruh budak Nora geus salare jam 11 penting olot teh alo wah alo wah alo anger we kumaha dihareup eta ieu lo buat moal habeun we eta versi kolot geus tong dipermasalahkeun antara versina antara nadana tapi aya naon eusi di jerona Idul Fitri kembali kepada kesucian hiji takbir
dua tahlil, tilu tahmid. Allahu Akbar, jelema nu kembali kepada kesucian, mengakui bahwa Allah nu Maha Agung, artina kasombongan teu dikukut. Maka jelema nu kembali kesucian mah hatena teh teu pernah nyombongkeun diri. Nah, kembali kepada kesucian, urang datang kadunya orok beureum disebutna kuntu eueuh seuri tapi lucu, tapi nini bea kuntu seuri keeuh. Artinya geus aya virus-virus teh. Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung, artinya kasombongan tong dikukut. Inilah Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kasombongan ulah aya, da Allahu Akbar mah Allah nu Maha. Hartos ibu nu pikadinya. Dua, la ilaha illallah, teu aya di pangeran angin Allah, teu aya nu kudu diaku salian teh Gusti. Beunghar dibeungharkeun, bisa dibisakeun, alus dialuskeun, daek didaekeun, maka nu ngaran hirup la ilaha illallah teu butuh pengakuan batur, teu butuh sanjungan batur, teu butuh pemuji batur, da kabehanana ge la ilaha illallah atas nama izin ti Gusti. Dua, sok akur-akur kana hate eta. Lamun hate geus leungit sombong, geus sagala rupa dibalikeun ka Allah, kembali kepada kesucian. Nu katilu, walillahil hamd, sagala puji kagungan Gusti. Geus leungit sifat hayang dipuji, leungit sifat hayang disanjung, leungit sifat hayang dipuja-puja. Mata jelema biasa-biasa bae, teu kudu nyanjung batur, teu kudu muji batur. Naha bisi si eta jadi asa kapuji lantaran loba nu muji. Leuwih hade bapa dihina batur nyegruk hareupeun Allah daripada urang dipuji jajakakeun seserian tapi nukang ngomong ejeung Allah. Cicing rada saya. Leuwih hade ibu dihina, dipitnah, dicaci, ibu ceurik dina sajadah hareupeun Allah, katimbang ibu dipuji tapi ibu kaluar tina sajadah nukang ngomong jeung Gusti Allah. Mata isuk lamun ibu aya nu ngaledek nu ngahina nu nyaci nu maki, tong dicarekan. Nuhun. Nuhun. Bisa teh ibu mun dihina ku batur nuhun. Si jiga bagong nuhun. Ya teh irung buat teh nuhun. Hese. Nah make jeung nuhun lantaran Islam ngajarkeun bapa ngahina kuring, bapa ngaledek kuring, bapa mitnah kuring, artina Allah keur nyaah ka kuring. Sabab aya dosa kuring nu teu bisa dibungkus ku salat, dosa kuring nu teu bisa dibungkus ku puasa. Euy cara namupus dosa kuring ku cara dihina batur. Mata hakikatna jelema nu dihina itulah jelema nu dipilih ku Allah leungit dosana lantaran panghina batur. Mata ceuk bahasa kuring aya nu ngahina nuhun, artina Allah keur milih urang dibungkus dosa ku pangledekan batur. Hese pa nepi ka dinya tah. Teuing nya teuing nepi teuing moal ilmu urang nepi ka dinya. Da kanyataan mah dihina batur teh amak teh. Walillahil hamd. Nah, orang disombongkan gedong sigrong, balik nama jaran kedong, mobil mewah diantarkan ke pasaran, sawah lega dikubur mah dina sawah batur, bari eta gimana hibah batur. Jadi naon dibanggakeun? Ternyata lapan Idul Fitri leukeun kasombongan, ulah aya diri pengakuan, katilu balikeun segala puji ge kagungan Gusti. Itulah syarat Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kata kadea omean mah hate, omean awak mah bebari ibu hayang golis diwedak di lipstik tuh kata ongko abdi tiga jauhan golis teuing tiga deketan diwedak di lipstik nya hayang gelis enteng tapi nu hese mah gelisan hate teu saeutik wedakna kanel bibirna beureum tapi hasil pamatuk berarti si eta aya nu leungit naon akhlakna. Nah batur ngaragangan bedak moal, batur ngahargaan listrik moal, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlak. Maka nu kudu kurang diomean lain beungeut euy, tah akhlak. Gereget atuh tah. Bener tuh. Ayeuna awak ibu eta ngareneng awak pertanyaanna ngareneng jeung hatena teuing. Nah eta rulet reret kana jam tangan batur. Siapa mah jam teh anyar deui. Eta awak teh ngareneng teh. Berarti hate mah keur teu ngareneng. Bapak di masjid ngareneng, nah ngareneng jeung hatena teuing. Teu saeutik awakna ngareneng, hatena teu ngareneng. Bubar di masjid ngomongkeun salat batu, si eta mah nyai salat teh utek-utekan kitu.
culang jeleng asa teu kudu kitu nu ngaran hirup kunaon make jeung kudu merhatikeun batur awak urang ge perhatikeun ku awak urang jelema nu luhur elmuna bakal sadar bodoh dirina jelema nu wawuh ka Gusti Allah na bakal poho kana kageuleuh batur bakal poho kana kangewa batur bakal poho kana kacua batur bakal poho moal nyeri hate nalika keuna ku pangledek batur nah wawuh jeung hikmah ti Allah. Nah ibu-ibu, ya oleh bu, lamun boga salaki goreng nih goreng, simpulkan jelema goreng, letik, hidung, jeding, petot, irung letik, kumis leuwih leungit, pan keur ngomongkeun nu goreng, tuh, cici, hei nikah jeung ibu, keuntungan besar keur ibu-ibu nalika ibu menangkeun salaki nu goreng. Kalau mana untungna nu goreng mah moal hayangeun salingkuh nah da moal payu da goreng ieu teh hikmah lur toong ku bapak dina kitab Al-Hikam ta ieu teh hikmah eta maksud kuring teh dina Al-Hikam kan eta nu dijelaskeun hikmah bener nya mata coba ibu lamun boga salaki kaset mun wayang jiga Arjuna mun di ustad jiga Nana Gerhana nah ibu bakal jongjon lamun boga salaki kaset moal indit usaha dituturkeun ti sawah rada telat dicuriga nah rada keung bener eta kaset bener nah arek ngalebokan kaset rumah tangga mata wayahna mending kene boga salaki nu goreng aman pak bilih bapak bade salingkuh moal mah moal nah biheung payu inilah hikmah. Lamun diantara riungan urang di dieu aya nu sangsara malarat rosa tah nu sangsara tong nyeri hate tong leutik manah dihina diledek difitnah dicuakeun ku batur mangsa bodoh peda urang sangsara hargana peda urang sangsara ditudingna tenang hareupeun Allah ieu nu pangulyana naha moal ditanya hartana dipake naon ti mana harta artina teu diragangan ku jelema karena sangsara hareupeun Allah mulia karena moal ditanya harta ti mana jeung dipake naon tapi nu beunghar wayahna kudu siap-siap kudu pinter ngajawabna ti mana harta dipake naon nu miskin lamun malaikat salah nanya ti mana harta dipake naon eta nu miskin kuat pede ai malaikat geus nyaho teu gablek tapi kan nu miskin mah wani ngalawan ku malaikat nu beunghar mah ditanya ku malaikat ti mana harta dipake naon ngagebeg bebeakan naha apal hartana dipake judi apal hartana dipake tepugu apal hartana dipake muli awewe apal hartana dipake abuntah tapi nu miskin lain teu hayang beger ngan teu gablek duitna nya hikmahnya bisi di dia aya anu sangsara nepi ka tuang hese tenang ibu tenang di akhirat ibu mulia di dieu lamun aya jelema beunghar tong sombong-sombong teuing di akhirat bakal ngadeg-deg lamun teu bisa ngamanfaatkeun kata harta bener ya nah atuh hirup mah watak cekuring ge naon harta gitu kan mata poe ayeuna poe ayeuna naon teu boga duit lamun loba nu hajat tong mere amur menta kanu hajat oke jangan kudu mere teu gablek mungkujung da lieur kumaha atuh da hayang mere wae padahal anu dititah mere mah jelema aya nu teu gablek mah tong mere antep we lieur da teteh mah atuh teu lieur kumaha melaan ka hayang naon hayang mere padahal sangsara mah antep batur hajat paduli ngaliwat teh urang tuh eta era make jeung era kan bae maka kahayang teh nu hajat teh kudu karena Allah nu miskin teu mere teh bere konca tuh dan ieu nu miskin teu mere rajin dibere konca mihna dipicen opat hiji parah hajat kitu patut teh nu bawa amplop ayeuna pan amplop 50 mihna 5 botan hiji banyak hiji nah amplop 25 dicopot botanna hiji karena bisa aya nu kitu di dieu teu ingat nyaho teu hancuruk kadinya hikmah Pak nu kudu dilalajoan ku urang teh adalah hikmah nah
bapak dihina bapak diledek naon hikmahna urang jadi embung ngahina batur embung diledek batur nah geuning urang dihina teh nyeri teh eta hikmahna. Ibu sangsara bapak sangsara naon hikmahna leupas tina hisaban dunia coba nu beunghar dihisab bab dunia geus ngadeg-degnya bener capek lurah ternyata hirup teh sarua kitu kana kitu kene mata teuleum batu ka jero teuleum poe ayeuna jelema dihargaan karena gedong sigrong mobil mewahna zaman nabi nu dihargaan jelema karena amalna poe ayeuna jelema dihargaan karena gede hartana bandungan ku bapak tuh nu di luhur 271 triliun koruptorna tapi ye masih kena dijaga dihargaan disanjung dipuja-puja padahal bangsa rakyat leutik anu sangsara saha nu ngajagana saha nu malirena saha nu ngahargaanana poe ayeuna urang geus tibalik ieu otak loba ngahargaan karena hartana kajeun ka bangsa tapi naha nu miskin anu jujur tara pernah dihargaan weh sedih atuh dah bener ya ke bari gintini ayeuna nabi mah beunghar kan kata miskin hari umat nama miskin kan hayang katempo beunghar otak geuning kongkorong dijual waktu corona gelang dijual tapi enak teh make kene ternyata kongkorong teu bisa dieclok nah ada tina lajada ladang tina cawang kunaon atuh keprok segala deh kunaon ibu ya saha tah teuing deuk dieclok teh sing tamu teh eta kongkorong teh cenah warisan padahal mah eueuh suratan anu saminggu sakali teh geuning kudu idit ka pasar di konengan teh nah sia teh Ustaz lebih ka apal lebih ka dinya apaan abdi sok nempok ternyata Pak nu ngaran hirup bunga mah aya dina syukur yuk lah urang teh kajeun sangsara sing syukur kajeun teu boga duit sing syukur kajeun segala rupa nu kajadian sing syukur sangsara bersyukur ku sangsarana keun bae pabarang dahar jeung uyah nu penting jag-jag atuh sare dina samak nu penting tibra daripada sare dina setrimpet menang iridit moal tibra-tibra deui suki bakal ilmu lagi bener ya asli itu percaya guguru hirup teh anu sangsara mah adem ayem Maroko anu bakona bau reungit paeh di ditu eta hangit gini bau bakona bau beleno reungit ge baru hayang nyocok kabur we da sidik eta ku bau lagi atuh tapi pan cager awak barang dahar nu miskin teu diatur aya taraje dahar ibung aya kalapa dahar naon tah ibung kalapa aya bogo dahar coba nu beunghar geus apik barang dahar ge teu kenging nuang daging sieun darah tinggi teu kenging nuang daging domba darah tinggi daging hayam kolesterol daging sapi sieun antrak uluh gedung sigrong mobil mewah aya dahar jeung uyah coba si miskin geus teh loba kakeung leres Maroko jag-jag we si miskin nu beunghar mah riren cenah ngaroko desieun paru-paru sieun ku paru-paru lamun maot nu beunghar keung pamajikan geulis keneh harta loba keneh anak juga lah keneh coba nu miskin bah setiap malam mati su padoli geus bosan di dunia ge nepi ka hate goreng ieu pola heuh ieu teh hikmah lur mata kurang tong ngahargaan batur ku hartana bisa jadi anu patut ku urang dihargaan karena si ieu nu teu boga hartana mata alus nu deukeut jeung jelema miskin nu wawuh jeung jelema yatim ieu nu alus mah Pak lain nu deukeut jeung jelema beunghar lain da lamun urang deukeut jeung jelema beunghar mah urang boga imah hiji batur dua bakal panas hate si itu geus dua urang boga mobil hiji batur geus dua batur geus dua cobaan ibu boga mobil hiji gaul jeung jelema nu teu boga ban-bana acan bakal bijil rasa syukur nyaan mata kabunga hirup mah dina syukur musana nanti lo di dieu mah yang mustami teh protes ka ustaz nya nah hayang nepi ka jam sabaraha hayang nepi ka magrib sok karane sorangan urang merek balik da beres teh dia ge abdi rek ka Cisurupan di Cisurupan masih kena aya deui jiwa aya da tutur-tutur gitu tah ieu teh nana gerhana ibu nana gerhana salam kodir si kodir
ini ngulum kodir sih Nana gerhana ya aneh Nana gerhana asa anu ngomong si kodir maknya banget kiri sebut si kodir bulan oh ayah namina nu sampai di dia Nana kodir oh jadi ayah oh ada mah Nana gerhana eta mah Nana kodir cing atuh kodir oh ayah sami tangan hiji deui atuh ngaranna menang gelas lah da ngaranna unik Pak ngaranna mah unik nu teu meunang ku batur jadi meunang ku nana ulah omong-omongna mun lain omongan ulah cokot-cokotna mun lain cokoteun ulah salengkah-lengkahna mun lain lengkaheun ulah cabak-cabakna mun lain cabakeun ulah cabok-cabokna mun lain cabokeun sok ka dieu beuna coba tadi kodir ulah cokot-cokotna mun lain cokoteun kodir da tuh kumaha geus abdi moal dirobah ngaran anggar deuk Nana gerhana keun bae tong disebut ustad keun bae tong disebut kiai keun bae tong disebut ajengan geus we lamun bapak ka abdi ngaku anak pek abdi teh anak bapak lamun saluhureun ka abdi anggap meureun adi lamun ibu ka abdi anggap dulur itu pemuda tuh nu di Bandung nu di Jakarta anu keur usaha di luar doakeun ibu sing sukses da geuning kata maranehanna teu poho aya sukses balik di kalemurna deung ngayakeun acara kieu nya Bandang dia mah biheung meureun lain seuri da apal tina rarain lagi tuh sok doakeun sing sarukses barudak nu usaha keluar teh saminggu deui meureun bakal aditu deui ka kota deui sing sarukses nu usaha itu jeung ieu sing sukses sing beunghar geus beunghar supaya inget kanu miskin sing pinter geus pinter sing inget kanu bodoh sing jadi pejabat geus jadi pejabat sing eling ka rakyat sing jadi ustad sanggeus jadi ustad bayangna kudu moncoran awak-awak jalma anu teu apal kana ilmu agama. Lurus Pak? Ayo geus lurus mah lulusan ya. Iya, Nana gerhana ya. Iya. Kah? Dina YouTube. Oh, aya. Dina naon deui? Na TikTok. Oh, ieu geuning nu meakeun kuota salah kitu ieu. Na video titis saha teh acis di angge kuota titis saha ieu. Ti caroge waduh Ridho eta salaki ibu diberikan kana kuota hek izin heula boro-boro pake meuli kuota pake dangdan ge ulah lamun salaki teu izinan da eta atuh ibu panyakitna hiji aya duit ti salaki aya dangdan keur batur oh wios lamun nonton Nana gerhana mah lamun lain tong alah lebih ka kitu eta ancaman ti salaki wios sama Nana gerhana mah anu lain entah nggak kumaha ibu lah deket 100 ribu sabodong dengan anu ulah teh duit disalaki dipake dangdan keur batur anu kudu alus mah duit disalaki pake dangdan keur nah eta pamajikan anu bersyukur teh duit disalaki pake dangdan keur salaki ai kanyataanna duit disalaki kadang-kadang dangdan keur batur mana bukti kaulman jiga ratu di imah jiga babu nah di kamar kok jiga hantu kalau dipakai gini banget pakai pupur panon pakai bonteng bibir pakai tomat kuat asa ngejupan jus atos ahnya ibu gera warangsul gera nyangu gera masak caroge siapkeun nilai ibadah teh eta lain sakadar nilai ibadah pangaosan bungkul tapi ibu udah ingat karena kewajiban kalau jadi salaki tong betah-betah teh yang di dieu salaki ngap-ngapan lapareun hadirin kaum muslimin bapak ibu sadayana para tokoh sadayana, para ustad, para kiai, para ajengan, khususnya oge ka para pemuda, ya para pemuda. Moga-moga orang dikumpulkan ku Allah, kalian kumpul anu pinuh ku rahmatna. Moga-moga orang sadayana alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna aya dina kasalamatan dunia akhiratna lahir jeung batinna. Harta bana urang sing barokah, ilmu urang sing manfaat, umur urang oge moga-moga dicatet ku Allah jadi umur anu bener-bener ngandung manfaat keur balarea. Sakitu nu kami hatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jeung mares hampurana. Paralun anu kasuhun nu ninggal di pamrih hampura nu katenda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang senetik serbaran sari tutup lawang si gotaka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.